jalma-jalma denawa-denawa ti nagara Setra Gana Mayit walah jalma-jalma bayaran nyaeta putrana Dewi Gedeng Permoni Gandapati dah Ganda Reksa jeung Sajabana iya ge nyaeta pikeun ngalanyawa Abimanyu sabab can sudirasaning ati lamun can bisa atawa ningali bangke na Abimanyu iya ge kitu pamadeganana urang-urang Kurawa beres atuh ieu aletan denawa-denawa anu ngahaja bade nyulik Abimanyu marbayaksa dina luhur sadas anu ngampar hege ngadaguan waktu peuting bade nyulik Raden Abimanyu beres kalau mampah tindak gendengane pun bendrong ngala dia wala dia balap wala dia balap gula proyek gede ieu wah ya ulah diabaikan ya proyek gede bisa modaran si Abimanyu dina harti bakal menang waragat anu sagede-gedena walah hege hah gula ayah aya naon durat lereng torojole anaknya wake tetanggahan segala tepang menikah wah halodonya halodo teu aya hujan kula bagja atuh kan tenan jadi pembunuh bayaran aing oh ayeuna teh boga proyek pembunuhan dikontrak aja nama aing teh atuh alhamdulillah dikontrak politik ongko atuh alhamdulillah kurang beren rezeki teh banyak ti dieu ngokang ya kecakan tuh oke ayeuna mah da geuningan lain tim sukses lah tapi sukses tim anu sukses teh timna eta mah
nepi ka aing dicarekan Oh gitu. tu pimpinan. Allah. Rek pindah partai anu maina. Rek pindah parahu. Ai eleh teh nyalahkeun batur heueuh. Ya gitu. Rupa-rupa alasan ya lain. Kincira si hore di pikiran si horeng nyobat dengan alam buat lepat silih dan dosen sangka jantan sahuyunan terbihan kawanan si loyo sabilolo terbihan sing loyo sabilolongan ngobrol di jalan capek berarti teh napas pono Lain aing geus kolot nyeuy napas nih kieu. da pondok kenapa loba udut teh loba teh Bae daya nama loba nu ngarora. loba nu ngarora Loba nu ngarora dalang-dalang ge. loba generasi nama tuh Uing mah geus kieu napas oge geus hukhek. ada ke sekolah tongko ya namanya Ayo dulur-dulur. hingga pula Urang ngintip jelema hiji piraanan. nya piraku tuh berhasil tuh bikin sidang dina balik kamuning sareng sampeuna sisiniran kirang sae geus kuning sapendak beunang dana bareng karena rezeki dana kaya palintang akih nama lawat kae dana naon aduh Aing macak di lemur di lani si lentud oge gitu. ku tetangga tuh si lentut si teh Ada usaha bebeakan oge atuh keur nu kitu. da jang nu kitu jang si Lan kudu sabar ya anu kituna. da rumah sah Ayo tuturkeun euy. da dipangusahakeun punten nun usaha saminggu teh saputing beak sareng sama Tageno kemana-mana.
dengan mamawa budak we atuh. Nah ari aing kudu mamawa ucing. Lain gitu atuh da budak mah bagian indungna. Bikeun ka indungna. Pan indungna teh maot. Nah kakarek nguping na kunaon maot mah. Keur ngaramet. Nah wake ngaramet wake maot. Meuleunan poho dek ini ngaramet teh teu make calana jero. Rusuh meureun teh. Ai ngaramet di nu gede cai. Gede cai da usum hujan. Mangkaning lentah wungkul. Ari samping saroe. Da usum hujan atuh. Heeh. Meni nyepot dina bobogaanana eta lentah aya meureun 17 mah. Abuing. Nya pasti. Meureunan beakeun kitu beakeun getih pamajikan aing teh ngelepak di sawah. 17 lentah gitu. Pada ngagotong. Oh, datang ka imah teu eling keneh. Alah. Di banyuran ku aing dibersihan. Naon titip panyakitna rarat tereret ka itu ka di gulang gaper. Oh, kusa. Aripek teh. Aripek teh kumaha? Lentah aya 17 mah dina bobogaanana. Amuing. Kuatkan nyesel. Ieu si kurang ajar teh panyakitna teh. Sumber panyakitna ceplok ke ku aing didudutan. Do didudutan. Eta lentah nepi ka geus gede-gede inung suku. Rintuh urutnya teh. 17 aya nu ka 18 pageuh didudut teh. Keurut teh ku aing teh. Oh lentah teh. No aya dikurut aya jerit teh pamajikan aing. Lain lentah eta mah anjing. Nah Aisyah teu wawuh. Alah. Pikiran beda ngagaranna tau ge atuh meureun. Sakitu dilongokan unggal minggu. Da eta mun sarima geuning jeung lentahna. Lain kuleukeun nya awani. Maot we. Kuleukeun wake dipelong segala tuh. Alah. Abah, Naon? di mana ya teh? Aduh. Tuh mun sore jalmi Abah. Nanyakeun itu. Nah, sore jalma. Budak pikasepeun. Ya, Abah, Naon? adek ka mana Abah? Dek usaha. Usaha naon? Tong nyaho maneh mah. Cecing tong apa aja udah hare budak mah. Tong pipilun kana urusan kolot nu penting hasil. Nyate memang mah. Nu penting mah bisa Abah. dahar. Naon? Hayang saya teh marangi Abah. Eta geus dipasihan atuh. Tenang. Tenang ke di Bakalan ku Pak Haji Adang. Kayak dibekelan ku Bapak Haji Suherman. Ibu Hajah Maya. Maya. Naon teh? Sate. Ari hayang sate mah. Hayang sate naon maneh? Hayang sate gajah. Ya, ieu mah bebenyit. Lahuta kahayang teh gajah mah jarang sate atuh. Lahuta teuing sate ngomong teh. Gajah mah dipake sirkus. Ditumpakan. Ari mah ka mana Abah? Non, Mah ka mana? Duh nanyakeun pan maot. nanyakeun indungna. Ai mau teh naon? Apan ari maot teh dicanak ku Allah. Nu kagungan. Jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah. Bogo da alo teh super elap. Hese ngajelaskeunana ka bebenyit kieu mah. Da ka budak atuh can. Bogo ngan hese. Allah teh nu kagunganana nu nyiptakeun urang nu ngajadikeun urang. Ayeuna dicanak deui. Heeh. Nanaonan ke kituan? Ish. Nah, Aisyah. Kok dituna, kok dicokotnya. Resep heureuy geuning nya Allah teh. Nah, anak-anak. Ari Allah cokotnya. Kulu nafsi dai katul maut. Ada apa nih? Ari hartina Sakabeh awak-awakan bakal kena ku maut. Sapurnu hirup
urang oge bakal nya aduh embung ah sarada ge bakal bakal balik ke dicabut ku malaikat wayah kumaha wayah kumaha ya buat nama pake jeung nanyakeun wayah kumaha pangmeulikeun lem atuh abah naon urang eupanan malaikat sugana naplok dina lem ya ieu mah babenyit Kan bae na babanyit. abong oh babenyit udah malaikat teh beurit nah anak-anakan abong babenyit atuh ngalilieur maneh sia teh urang ka Allah atuh yeuh ah dek naon wah urang nepungan emak engke ge bakal kapagih urang bakal katuturkeun Lepungan. kades abah naon Baru kana guru hayang disunatan urang bah nyeri hate aing budak kayak lisunatan nyeri ngenes saja semawan ini milu. saha anu ridho dek nyunatan ujang nyabahnya suratan urang milu ka Pak Asep Wawan genep salapan genep salapan ka Pak Haji Asep Wawan we paguron di dinya genep salapan urang milu ka nya maneh nempel pitan masa Pak Haji Asep Wawan. Pak Haji Asep Wawan Nya. aya di dieu ayeuna oge aya kadinya nepi ke ka Kasep jelema na mah nganyari Jadi budak deui eta mah. heeh Kalinglap tadi mah. ujang teh hayang bisa maca Quran nah can disunatan oge maca mah dicare ku Pak Ustad maneh mah can disunatan cenah dagor ustad kitu mah nah kabina-bina teuing budak pan maneh mah suci keneh Kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih kudaekna ge untung kudaekna ge untung ngahalangan kana kahadean mah nya nya ustad nyarek mah walan tarbiyah abah naon ujang mah lamun disunatan cing hayang nanggap naon ujang cing hayang nanggap kompanye murukan murukan anu kompanye teh nu hajat meureun murukan seni meureun kepanjatna murukan kesenian atawa hayang nanggap demo toba beda loba jelema meureun teh heueuh lah kumaha maneh we lah Pada heak. nya Pada heak-heakan mah. nya abah hayang nanggap tawuran aduh murukan siga Depok nya abong babanyit ujang mah hayang disunatan teh abah naon hayang nyeta dek ngaji abah apa huruf hijaiyah di mana geus huruf hijaiyah geus apa teh ujang bisa maca Quran heeh alif ba ta sya jim ha ho nu kitu teh huruf hijaiyah nya ai alif teh naon alif alif teh lamun baca ku urang bisa jadi a bisa jadi i bisa jadi u alif teh heeh Pintar budak teh. lamun hayang jadi a di Jabar Jabar Banten di Jabar alif Jabar a gitu jadi a dibacana oh jadi lamun hayang i teh di Jateng di JR Kolot kalau bangalonye. alif JRI jadi i dibacana lamun hayang jadi u di PS alif PSU garasa ku ujang diejahna ku abah bacana sok alif Jabar a alif JRI alif PSU a i u tah kitu B Jabar ba B JRB B PSBU bakakak babi ibu ulah dibawa ngalonyeng budak teh bakakak cenah kana hakanya nih bapak aing mah babi bu
atau bisa disebut atau bisa dibaca an in un. Lamun hayang jadi an bisa alif jeung nun. Alif yang ngarupan. Tangan kudu make mati. Contohna Alif nun mati jabar an. alif nun mati katabrak. Dasar boboga bapak teh gelo. Ulah dibawa ngaheureuy budak teh. Atawa ditangwin alif, tangwin jabar an alif, tangwin jrin alif, tangwin ps un. Anterkeun. An inun belum. Dinun. Heeh. Aturkan cenari. Teu bisa ngarentetkeun atuh. Lonyeng udah. Heeh. Alah. Abah, Naon? hayang motor bah. Geus nu lain-lain. Nah, geus nu lain-lainne sia mah. Ya, kudu umur 17 tahun, kudu boga SIM. Kudu geus sawawa. Jeung barina ge gablek duit ti mana sia motor. Kumaha lamun cara uje? Ngora keneh maot. Komo ieu budak. Lumayan teh bada teh sakabeh teh boga motor payah katabrak atau ketabrakan. Eta mah geus pastina. Heeh, ke lamun beunghar aya milik ku aing dipangulikeun hayang naon-naon oge. Tong boro motor sia hayang helikopter. Ai kolot beunghar mah dibayar Ai beunghar mah ku aing dipangulikeun. Nya, Ngeuna lamun ujang boga helikopter. Luy. Naon ujang? Ujang teh jadi pilot. Bener halus. Dia dihanap aya si Abah keur leumpang. Ujang teh meureun di alungan tambang bah muntang. Aduh, cita-cita. Halus geus aya belana ka kolot. Cita-cita nanti Halus halus. cita-cita. Nya. Gorolongkeun tambangna teh panaek ka luhur. Aluh. Jadi Abah numpak apa? Ditetek di luhur tambangna. Panti bebet. Tuluy, Abah teh pan paeh. turun si anjing, turun si. Lain hayang ngajung. Hayang modal. Darajat kolot. Kalakah hayang maehan. Buru bayang motor bah. Gablek duit di mana? Ngiridit. Nah, si teh gablek uang muka. Borajak dahar. Buru Abah alah. Kita kada hayang motor pugu da kurupuk motor teh sia teh. Abah buru Abah. Ah, sia. Duit di mana? Kana cau Naon teh siap panas kana tongong aing. Tita tadi aing hayang motor teh. Naon? Budak teh hayang modal meureunnya. Nah, atuh nyebut ngiridit sia teh teh. Iya beteng uing ngiridit, nyalingit goblok. Nyalingit. Alah aing tongong kapodolan leuh. Bawa kacai. Laksa kapalintang. Kabalehan pangalusna. Sanaga si kantungaran. Kasayan moal musna Allah. Untalon. Kalarasan Gatot Kaca ragragna teh di hiji tempat. Doh. Bon, Lun, ayo urang ini teh kamar ta, Bon. siap. Oh, Lah, salamet aing euy ragrag dina jukut. alhamdulillah Kang eta gini. Oh, Sasalamat. Jaya kiri jalan lebat. Kalapecah jeung saeran. Bon, Lun, buru-buru, Bon. Kang, ya. Wirang abah. buru-buru cek dunungan. Lo kencang ambek. Lain euy aya kubagja hirup. Dah baca naon ya Kang. Oh nyusu-nyusu juragan Gatot Kaca. Oh,
gitu ke salamet Kang. lemah angin teh salamet teh untung bisa ngapung dudungan dewek Ada jeung Kang bisa salamet. nya eta denawa teh sakti nu di kota teh Oh, lain labora Kang. ulah lalawara kurang-kurangna eta mah deuleu Benar. Kabodong ka Purwakarta da naon jalan ke desa lainnya teh desa Cibungur teh ya dulu Oh, desa Cibungur kecamatan Cibungur Wetan dulu Kabupaten Purwakarta Laras. saurna aya Bapak Bupati ka dieu Layak. nya nuhun Bapak Haji Suherman teh nya Laras di Pak Haji. kali Ibu Hajah Maya Sumuhun kulan. nikahkeun putra putri nanya dua pasang penganten Katenan. Neng ADS Kacep Arnis Neng Leni Kacep Anggi Tenan. Alhamdulillah ayeuna dihiburna ieu ku wayang golek Laras Akang. oh alah udalangna ge dalang kolot heeh geus eueuh tanagaan euy itu Ada. Kolot dan payung. kene da loba barudak ngora ena mah dalang apep aya rumah urang dieu Dalam ujang juara teh di Jawa Barat dalang dadan ke tanggal 20 Agustus ke di dieu cenah bejana Dia kulan tos boboran Kang. heeh dalang oga Dalang Ali Dalang Ali. Karawang aya dalang sohor ena Ujang Muhtar Kang Ujang Muhtar. heeh Abah Muhtar ena mah Laras. Dalang Dede Tiwadas saya. dalang Dede ti Wadas aya Aya. heeh nuhun cing para rayu Amin. dalang eeng pan ka dieu dalang Eeng aya ka dieu aya ka dieu kan nuhun cing panjang umur cing payu Amin. oh da akang mah geus sakieu kakolotanana geuning Ya, Oh. berapa salin berganti we Kang. dalang kasepuhan Bapak dalang Asep Bapak Haji Asep Truna aya Sumping ngiring restu. heeh kasepuhan geus barawu taneuh kasepuhan Bapak Oim tah malaikatna teh geus tak deui teh cereh mulang Tere mulang ka anjeunna Kang. nu nyala lampeur enak geus nyedek Naon nyamper naon? di antarana kencing manis kolesterol Jantung. darah tinggi jantung mah Aing geus kolot ku rupa-rupa wah penyakit. rupa-rupa penyakit nu nyampeur Nyampur. budi aya semburan oh eta arti panghampura teh deuleu Oh eta teh. heeh barangna istighfar teh eta Leres. dai balik deui ka anjeunna mah kudu suci deui Bersih deh. kudu dibersihan deui urang ngadoa Allah saya. tapi da ai urang mah seni ngadoa barengan ku haleuang Leang. ngiring restu barengan ku lagu Ta eta. nya doa ka panganten barokallahu laka wa barokah alaika wa jama bainakum fi khair amin amin tah lah naon sokanya hiburan euy karesan aya Abah Haji Rosad Abah Haji Rosad tamo. aya pun Bapak Bah Oim aya Aya Pak Oin. kasepuhan katun Kang Onang Paonang aya. Bapak Haji Asep Wawan kali nengna ka dieu Mohon sumping. Pak Guru Naim Kang Ade Batak Ada Batak tadi bisa sagon. dia gitu kasih dawalah orang-orang ngahibur gitu Sok kadinya ngahibur panganten. saya hidup sabarangka temong lele wana bae alah Kepiting ketujuh bulan kokosan Allah. pentun di lampi
kosan mang kokosan bantun lamping Kang Beker dacan kulem dacan aya geuna Pak Guruna yin dacan sapeting asa sabulan ngantosan panutan sumping ya ngantosan panutan serasa bang ketigantung dikantung gantun talina iya dibantun kantun eureun saya Yahudi naon ngomong teu menikah makanan di tara salat ngabibirang teh karena salat segala ibu tara salat sajadah loba di imah can bisa mayahan Yahudi saja nah kejeng mayahan Yahudi udah jauh di negeri Israel lamun urang geus bisa mayahan Yahudi eta teh sarua jeung naon sarua jeung naon mayahan Yahudi lagi hese sarua jeung salat 60 kali ada Yahudi lagi jauh di Israel atuh oh da eta pandangan sia mah jadi we mitos kumari da lain Yahudi itu nu jauh atuh eta mah kudu muntas laut kaburu modar di jalan oge da ieu Yahudi mana atuh eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina hate si laing
sifatnya eta sombong bedegong gede hulu kumalungkung boga rasa ieu aing uya kidul Bangkelang kada demes hawak nguntangul bedegong eta deuk balaga tak eta teh eleh-elehkeun heula paehan ku sia dina wujud sia anu sifat Yahudi nu aya dina diri apan cikolot oge mun ngaji ulah keluar tina dirina mun ngaji keluar tina dirina sasar hirupna eta teh nu matak dewek tadi nyarikan ka si lain teh si tara salat eta teh kalakuan kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat kalakuan nganyeri batur heeh kalakuan nganyeri batur teh ai salat teh cung saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon hiji-hijina hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul heeh salat aya 3 huruf nyaeta shod lam jeung ta ai shodna teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ai ngaran-ngaran du bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neukteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong jadi pas saujratna tukang salat mah ngomongna teh gitu ari eta aya lam naon lam nate layinul qalbi naon maksudna hartina leuleus hatena eta teh ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan laer aisan malapah gedang ipis lapis kana tapel kaituna teu melengkung bekas nyalahan eta teh tukang salat teh ari eta tana kadeu si tarasi tanah teh tarkul maasi naon maksudna hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tuh pi maksiateunana dijauhan komo maksiatna siat tapi bener pikir eta tukang salat nu matak sagala rupana tukang salat mah dientengkeun digampangkeun kumaha di akal nu jauh dideketkeun nyana kumaha apan tugasna ge aqimus salat adegkeun salat adegkeun salat di mana geus diadegkeun salat bakal dientengkeun digampangkeun sagala rupana nu jauh bakal dideketkeun contohna syariatna jelema ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi penjuru tower apa sing tower teh nu jangkung teh kan yang narima sinyal jeung ngirim 180 derajat di tengah-tengah nama teh pikir terus kumaha teh pangna dibabari sanggeusna diadegkeun tower kan ngomong ti Cikampek ka Jakarta teh teu kudu jam-jaman asalnya nomerna cukup halo nyai cager di Jakarta geulis ceuk indungna ti Cikampek alhamdulillah ma damang di Cikampek cager nyai usum naon nyai di Jakarta usum demo mah ulu cing atuh ke mamawa ka dieu demo nyai mah yang pais demo barukan demo teh tutut meureun barukan martabak tuh deuleu eta anu asalnya ho angkana anu didaetkeun teh eta kangnya didaetkeun apaan digampangkeun cenah eta tower aya HP teu nyambung-nyambung teu dicas meureun baterena lemah tuh nyamung cenah naha ai salat di keureuyeut tapi teu nyambung-nyambung doa teu dijabah tara daek silaturahim teh eta teh teu loba baraya tara daek tatanya ka ajengan ka kiai teu alewoh
cenah naha ai salat di keureueuh ai HP aya tower aya tapi teu nyambung keneh ieu HP bawa meureun eueuh pulsaan loba penyebab nah cenah ai salat di keureueuh tapi doa teu dijabah bawa meureun tara zakat sia teh bener tuh kan? nya beuki jelas pan beki jentre penyakit hate teh tah bener kan nah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang penyakit diri sorangan bener ulah kenyalahkeun batur nya kan cenah naha tower aya HP teu nyambung keneh cenah bawa HP na digadekeun digadekeun kumaha Kang nah cenah salat di keureueuh tapi urang teh teu dijabah wae bawa meureun eta teh salat teh digadekeun kana pangabutuh digadekeun ka lain kewajiban ibadah ngabdi kanu maha kawasa dibarengan kurido jeung ikhlas ieu mah der ditukurkeun jeung pangabutuh eta teh hartina digadekeun tah pek moal sia teh kopi aja doglenan aing keur ngomong lain inu mah ku si lain kayaknya montong dicarekan usaha si heueuh ceuk tukang kopi teh meureun euy sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha nya usaha ngabelanak pamajikan pek cing payu euy ngantai nu dagang teh nya euy wah Kang ieu Bapak Hajat Bapak Haji Suherman kalih ibu lares mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu duh ibadah ageung teh ka tukang-tukang obat aya nih aya rupa-rupa nu dagang teh geuningan obat nyeri huntu aya tilu warna geuning tilu peles nu hiji warna beureum nu hiji warna hejo nu hiji warna herang bodas Para wargi gitu sorana teh geus peuyeus teh peuyeut geuning digangsa pilih para wargi da anu sok ngaganggu kana katengtreman hirup teh huntu di mana huntu geus ku ulam di dinya moal ngeunah dahar tah sim kuring bawa obatna salat ge teu husuk jadi huntu mah teu barang dahar teu ngeunah tak tingali aya tilu peles nu hiji nu beureum eta keur kakemu keur maehan ulam aya nu bodas tak ieu nu hejo keur ngabersihan huntu tak ieu nu herang nyata keur mageuhan huntu ya supaya kuat aya geus kitu Kang hiji mangsa mah eta teh tukang huntu teh eueuh aya obatna we wungkul kitu teh angan pek teh keur ngaringkuk nyeri huntu manehna ai manehna nyeri huntu meuli oskadon geura kerak ka warung pagi teh kapak ngareko di pos hansip heeh rupa-rupa di dunianya di dunia nah nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat miwa setapna urang teh nya leres heeh Bapak Jaina Arifin sumuhun atuh cenah ka Pak Aang Anwar Pak Kades Pak Haji Ajus sesepuh Cibungur tah Cibungur di dieu Bapak Haji Sawon Suharyono leres Palurah Hormat Pak Haji Adang aya Pak Haji Encun Pak Haji Encun Suryadi tenah eta Bapak Haji Ahdiat sareng Ibu Hajah Yeti leres sate marang eta tebih Abah Haji Rosad di Bojong sawit di sawit gung celok teh mah wah teh mah nyaah pisan kana seni teh jeung resep kana budaya teh manatoskeun Haji Asep Wawan pang tebihna pisan mah Pak Haji Asep Wawan di Cigereleng Bandung nya di Bandung aya di teh Bekasi ti Bekasi ti Pak Haji Endang Pak Haji Endang Pak Haji Budi ti Bekasi Pak Haji Budi tebih Pak Karya Cikampek Pasir Malang aya Kang Beker nyuruh Maracang nuhun Pak Guru Najim ayanya aya hadir wae anjeunna mah
Dalang Ujang Muhtar, Dalang Ali. Dalang Ali. Wah, loba baraya euy. Seniman hukum. Pak Waryanto Cikampek, Aya. Kang Dede Sadang. Nah. Heeh, Kang Apon Karawang aya. Aya. Dalang Dede Wadas, Aya. Haji Asep Wawan. Ka si Nengna ka dieu. Ka dieu. Kurang doakeun mudah-mudahan ieu panganten jalan istri dua panganten Dua pasang panganten anu parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan lamat lamut runtut raut sauyunan mun cai meureun jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait samamanis sabagja jeung satanggung jawab eta nya beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga. Muga-muga eta parahun ditunggangan ku hidup teh ulah ropoh, ulah rapuh, ulah ripuh, anggur sing repeh jeung rapih. Amin. Tak kitunya, cing ngamiliki rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang, cing tiasa mageuhan rumah tangga nu sakinah mawadah tur warohmah sapertos ayeuna. Amin. Pageuhan teh sakinah teh ti ayeuna keneh. Oh, ti ayeuna keneh nya, Kang. Cing dugi ka pakotrek iteu. Amin. Nya ulah udar deui. Ulah pukah deui, Kang. Atuh ibu ramana panganten ya mudah-mudahan sing langkung majeng pausahaanana. Amin. Katamih-tamih deui rezekina cing kagentos anu melipat ganda tilas karugelan ieu dugi kadiayakeun hiburan wayang golek teh saeutik bayarannya ka dalang teh. Wah, katenan atuh Nya ge geus kolot ke hayang mahal we geuning. Nya. Heeh. Teu bale we geuningan seueur nu manggil, Kang. Heeh. Beuki kolot teh kalah beuki mahal. Kalau ka beuki mahal. Leuheung lamun aya tanagaan mah da eueuh. Sakitu eueuh tanaga teh hayang mahal we geuningan. Dimahalkeun teh kalah beuki payung. Alah. Kunyaah-nyaahna kanu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya. Nya bade naon ke Surabaya ya, Kang? Oh nyeta anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending di dieu ngala duit heuh. Suka daya keperluan gitu teh. Mending ngalah duit gitu. Ampun. Ai suka rek rajo Persib. Purwakarta leuwih maju nya. Oh, laku pesat. Jalan ka mana-mana pesat maju hara di hotmik. Hotmik we. Heeh. Papa hotmik. Da pugu Bapak Bupatina ge padedi atuh. Bupatina ge nonoman keneh. Lo kaset. Merhatikeun. Bapak Haji Dedi Mulyadi Meratoskeun ka masyarakat. nya ngaheulakeun keur kepentingan masyarakat negara, kepentingan umum. Heeh, mun jadi gubernur engke mah nya pamimpin ge teh nya kana seni. Insyaallah. Heeh. Insyaallah Oh, kapayun. urang dukung ku urang sararea. Ya, kapayun mah insyaallah. Alah. Didenge-denge teh hareng-heng ku dengean ayeuna di luhur. Pajejet akang. Pajejet kudu deuleuan pake wuh, bancang pake wuh. Kacau, Kang. Kacau balau. Nu teu eureun-eureun gini. Urusan eueuh nu anggeus. Eueuh Nah, nangis. ya Kangnya Dek anggeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat teu dipariksa garong. Bayangkeun ku sia sok. Da mau beres-beres atuh sabar. Geus banyak picacapekeun. Ya, sudah banyak diomongan. Padahal saeutik konsina mah. Naon kuncina? Reformasi. Aire Re itu kembali, formasi formasi ke asal. jadi balik. Back to basic, kembali ke semula. Nya, Bener. lamun ceuk bahasa Arab makanna ala makani. Lamun ceuk falsafah Yunani kuno ma ex nihilo nihil pit. Lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu. Kapuhu. Bener. Kebo dipencit. Kebo boleh pakadangan. Tuh. Ceuk si tukul kembali ke lab. Oh, Jadi kembali karena Quran jeung sunnah Rasul. bener. Kembali karena republik. Re itu kembali Publik. publik umum oleh rakyat, dari rakyat untuk Rakyat. ieu mah dari rakyat oleh rakyat keur manehna we seseubeuna mah Nu butuh. barung hak beuteungna ning dibui tungtungna mah Heeh. setan teh.
nah ngomong teh ka mana karap atuh kumaha mun aya nu newak tewak aing mung penglineuk heuh lamun ditewak kuku mana ieu mah dipaehan tuluy diduruk gampang kai loba nyieun deui we aing mah heeh tapi dipikir naon cenah siapot mun diwanian-wanian teh apan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong buktikan geuning hayang jadi pamimpin mah menta ka rakyat minta dipilih kadak bager sok nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk gitu tapi pikir ku sia tapi benar benar ceuk aing oge datang ke kampung-kampung geuning baligoh pagede-gede ngadak-ngadak bager jeung arangah erengeh ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tah dina waktuna nu milihna dibelegug kumaha rajeun daek milih mere duit 50.000 dua poe ge beak sadar narima duit 50.000 aya sangsara 5 tahun bayangkeun ku sia nya oh bener 2 jam matak di luar dia ulah saling salahkeun salah kabeh we mah heeh ulah saling tuduh sarana ge salah nya benar rasok ceuk kolot baheula cenah ke di mana aya satria piningit wah eta lain di mana cicingna budak angon oh bro kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe ka angon dirina ku didikan rohani jeung jasmani heeh bener kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani eta satria pining hartina naon negarawan politikus anu bener-bener apa ieu mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR. Bari teu apa naon. Bari pangabecus eueuh. Da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan dek kadon usaha. Kaituna naon? Tega ngahalalkeun kana sagrupa cara. Eta teh. Heeh. Bener. Aing anu kegencet. Nu leutik we digunya ganyi. Salah saha tuh, maka dipilih. Salah urang keneh. Paduli teuing aing moal anu kasinggung gitu. Oh, eta paur anu kasinggung. Paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing. Heeh. Bae bener Kang. Heeh. Kitu tah. Nya. Benar Kang. Alah. Ayeuna mah tiada hari tanpa macet gini nya di kota-kota teh. Betul Kang. Pajarkeun teh cenah miskin negara teh. Wow, baru ka mobil jelema teh. Mobil baru ka mobil. Komo motor mah teu kawa bilang. Lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa Siraru we geuning isuk-isuk. Loba keneh motor. Heeh. Jeung Siraru teh. Baleungar mah raju punguh. Jeung Siraru ge loba keneh motor. Heeh. Grapek pikir ku sileing. Nya. Benar Kang. Gimana sangsarana? di mana lepas geus balaleunghar geus mara raju ayeuna mah. Raju. kari nyukurkeun Pek, tinggal tina asa mikir jelema mah. Mikir kumari Kang. Tinggal aya kadaek tingali geuning piranan dagang sate di tiiran. Daging apaan ayeuna beunghar. Beunghar sate marangi teh. Sate merangi pajejel unggal poe nu tuang. Heeh. Jadang teh. Luar biasa. Eta kitu usaha teh. Nu berhasil dan nu mikir nya Kang. Adaptasi jeung kemajuan zaman. Bisa ngigelan zaman. Kitu urang harus bisa ngajawab. Tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji. Heeh. Sing nepi ka berhasil. Berhasil pan? Betul. Nya. Baleunghar. Alhamdulillah. Model aing harita naon Kang? Dek ngawayang ka Cikampek. Oh, ka Cikampek Kang. Jam 6 di Bandung keneh da macet. Oh, macet. Ayeuna keur memacet tamah mobil mogok di Padalarang. Oh,
mobil akang mobil dewek wah supir dicarekan ku aing sing teh meme ini teh pariksa heula segala rupana wah dikitu teh hirup eta mobil diganti busi gitu sedangkan waktu nyedek geus setengah 7 kulantaran dewek reuwas sebenarnya aing ngaran-ngaran reuwas mah jeung hayang ngising hayang kiik segala nu harita teh kawalungan aing teh kalebak segala karasa geunya can nepi keneh geus ngaburusut kana calana atuh calana teh calana kolor teh dipiceun nya ada bau ongkoh ngan untung si waduk teh tadi calana kolore numpukna teh piceun we teu di kolor aing teh aing dek diasupkeun calana panjang kakenyang dikucokor sakuna teh borosot teh disoek katur itu salah lain makanya ieu lah nyedek waktu wah begat bus we aing teh bus kah anu jurusan Cikampek ti Padalarang aya dina bus deui tong boro nu diuk nu nangtung ge pas sadek loba keur mah poe Sabtu ngan untung dina bus mah aya pamuntangan gitu nya aya di luhur teuing geuning aya di rem cing beletuk sirah teh kana sirah batur ka hareup aya di gas ka tukang ngabeletukna teh ada yagdak heuh nya tanda teh semplek tidak semplak gitu salah keur mah kitu kaayaanana di tukangan aing copet deh eta copet aya aing direret awewe copetna teh amuing yo sulusup pe kana saku aing teu nyaho saku aing depan soek jokep pe kana bobogaan aing ngomong eta copet nah cenah HP teh hipu caca ke nu SMS jeung HP teh ngarenghap bacakeun teh ngarenghap cenah kudu dikenyetkeun ku aing wah ku aing didengkeke kokon copet eta aduh beunang sia copet sok sia meuneun dicorowokeun ku aing copet abe pada neungeulan sok sia mending cook nya meunang meuri nyoo meuri aing teh puguwe nepi ka Cikampek teh kewe peureum beunta alah ampun lain pengalaman hirup nepi ka kitu Kang Bapak hajat nyawer tuh alhamdulillah jazakallahu khairan nuhun aduh gede euy nuhun ladang sate deui ieu duh nuhun Pak Haji Suherman alah nuhun Pak Suherman Pak Haji nuhun Pak Haji nuhun lumayan 100 1 juta heeh bikeun Bapak Haji Suherman nya lara tuh bageur kitu cantik ibuna Ibu Hajah Maya manyap nu merenya jatuh apan dina rumah tangga teh kudu sareundeuk saiga kudu sauyunan sabobot sapihanean nya ai ceuk nu hajat teh garong we kitu-kitu teuing mun alah nya nu mah teh ibuna ibu berarti Pak Suherman nu acan mah nya ya acan alah nuhun ketang hapunten nya ulah dianggap banyol hapunten kan tipe Haji Asep Wawan menang arisan dia tah alah jajak kalau aduh majuta tipe Haji Asep Wawan eta nuhun Pak Haji amin alah balalager ka dewe ku ieu nya atuh dah sugana ka kepret isuk dikepret ku aing isuk-isuk tenang alah aing menang panyecep kieu teh euy sok dina kiwari mah dina zaman kiwari mah loba pangwangunan anu can anggeus masjid madrasah apaan meureun eta teh anu nyair geuning di jalan anu keur masjid sok dibagikeun deui we ku dewek teh aing menang panyawer kieu teh ngan lantaran balik teh subuh teuing can aya nu megat nya kapaksa we dibawa ku aing nu air apa dibikeun ka indung yoga Ari sugan teh Ari
lantaran subuh kene nyeri tok sudah teh kaurangkeun ah gitu euy geunahna jadi dalang teh tak eta Kang panggedena ongkoh nu nyecep teh loba ka dewek tapi ai daek cari peuting teh eta ta eta nyaring peuting teh hasilna teh mah syariatna hakikatna tahajud geura sok tahajud ta eta mah keur kasalamatan akhirat eta teh heueuh ulah lalawora bener sate marangi nu tadi teh nyun jacep teh nya nya nuhun jeung nah eta satena nya jeung hipu aya ladaan hipu sate marangi hipu raos Kang pak naon sing pangnangeuna oh da sia mah teu meuli halah halah ya salamet anu nongton nu ditongtonnya amin nu isalan tatangi nu kawangan maksad muga-muga salamet sadayana amin nya cing paranjang yuswa gampang ibadahna gampang usahana amin nya urang saling doakeun deh sami-sami nyata akang papangna ngomong gitu teh geus karasa ada karaos Kang napas geus kurang nyatak tos we da heueuh tereh balik teh euy ulah panjang we Yuswa heuh mah ari kahayang mah ulah masih kena bararutu tanggal 12 Juni di Pak Haji Asep Wawan nya oh nya nya tak minta ke dokter gitu ayeuna jasab jero da mati Bapak Bupati mau nyacap gitu akang naon Bapak Bupati mau nyacap kan montong sok itu sia anak aing teh bupati teh montong dipenta montong gitu sia teh ngomong teh ka mana karep ting lain teu kudu dipenta teh mah keung Kang alah keung kasih dawala hayu gitu ya oh reka mana Kang apa di puseur dayeuh teh keur ribut teh oh keur aya ribut aya buta ngamuk nguak ngawi segala dipupus-pupuskeun dirabutan di tajongan olah bener sakti teh buta teh euy oh nya cakan bejana malah ayeuna teh disaemarakeun ayeuna teh maksud saya marakeun kumaha gagasan Gusti Batara Kresna leres saha nu bisa ngelehkeun buta eta anu bakal neruskeun kerajaan negara oh kitu Kang Gatot Kaca can mampu juragan Antarja can mampu sugane ku dewek oh kitu Kang heeh ayo Sarios ieu Abimanyu nuju lumampah Bapak Bupati nyecep euy nyecep Kang alah nya da teu kudu dipenta teh mah wala dia balat aya manusia aya manusia alun-alun ditatan dapura-dapurana pamugi tusana malu dapura-dapurana Makanya
Asep jelema teh Gusti ya. Sokayang Jaho asana Dipela dipangayana di manuma mari kita rek mulang ka mama mamolangan sok sieun teu balik deui. Nyediri masing cari cing Batu jadi masing imut berang putih kaneka jajanan teuing kadeka jajanan teuing salira kedah dicari masih bikin apa niatan pepek milarima ridho pangeran guru naif sangkan pinangki kabagjan kamulya kawaluyan dunungan mudun urang gerak dunungan sasarengan urang gerak sasarengan memoe bari diteman lepat ngadang dosa luyujeng kepribadian lepat ngadang dosa luyujeng kepribadian pasepawan luyujeng kepribadian meremawe kasasama silih asih jeung upama silih asih da jeung upama bahagia saya paman lagu ningal jalan utama boga patokan agama lagu ningal jalan utama boga patokan agama boga patokan agama sarikaya dikupakeun tanah kapak kidulan samudaya kalapatan mungkin ngamalungnya mah Kang Haji Maman ada di mana kumaha papayunganana sakanula kahujanan kumaha nulunganana sakanula kaget kamera kaget punira kaningali ningali ingkang sampun prapta ingkang ngalaga
ngalaka ya ingkang ngalaka paduan ulah itiran pilari hidup pangeran Raden Abimanyu Dah, kapegat ku aletan Denawa beres. ngandika bagia Denawa nuhun Satria Kasep Satria juga uing keur ngora Ah, jauh. Ya mah. basa barang dilahirkeun jaeng teh kitu Kasep Wah. aing teh saprak digege cucurut jadi kieu Nah, eta ku ngukut wae cucurut teh. siapa Satria Haran Mira punggawa ngaran kaula Abimanyu saha saha jalu Abimanyu Gusti Naon? iya beres Abimanyu ti mana nyu kaula ti Madukara Pengkawati anak Arjuna leres geus pangi Geus pangi. geus pangi Eta geus pangi. si Abimanyu Si Abimanyu di teangan di teang. eta geus pangi pangi balad aing Allah. ada romong Balad-balad. bener anak Arjuna sampean itu salah iya mogok mangih borowong aya jalan koma mentas monyet naik di beret taraje lu di teangan ayeuna geus aya hareupeun kula manyu gara aku daek teu daek maneh kesina nyeri urang astirna maneh geus nolak karena cinta awewe kasampean Dewi Lesmining Puri terhormat Karaja Astina eta teh raja teh para ratu mika yuyun para menak mika serap kolot desa budak era dengen mika deudeuh kari-kari ku sampean ayeuna dihina ye kaula mah kadar buburuh tegerakeun kategaan paeh awak maneh tungkul kana jukut tangah kasadapan pileuyankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler barang penting galodong hiji salah bener awewe lalaki tak kitu aing pangna nutur-nutur dunungan teh Ada kuring sare sepuh haleuangna nya di batisan ku haleungna mah. Duriatan aing mah keun bae teu dibayar ge asa dipanghaleungkeun aing asa ngapoe ngahaleung mah. tega laras sampean manyu maksud jeung tujuan sampean maneh geus wani ngahina ka Raja Astina kaula terek kaitu rek menta dihampura kalayan kaula daek dikawinkeun teu bisa atuh moal tulus aing nerima gaji lamun kitu baik pikir aing moal narima hadiah lamun maneh di bawah hirup tapi lamun maneh di bawah bangkena dina harti kaula bakal menang rupa-rupa harta kekayaan aing bae hade Gusti ku abdi urang rogok ti corona pemburu harta Denawa Abimanyu ngabogaan adat turun-tumurun ti karuhun Doh, kagenan pula. sudi mati suka perlaya tibatan kudu serah bongkokan sanajan ngalungsar jadi babatang moal ngejat Abimanyu saat sana dialan nyawa tang tuna ngalawan heula wani marang aku
Rawani dening apa kulanang kulanang Aji Mulati tegak ke Jaya nyekel sabuk bilang tatu aduh telu ampar tiga sok hayangnya orang atuh jajaten jeung kaula haling maneh hawios atuh ku abdi Gusti nyikah heula nyikah bisi kabur ewak kepung sae Kepong tingkar abi maju suram rata jaya merata ya singkil sampean coba berjuang medan perang ngayona mus curang Raden Gatot Kaca Dah, ya hiji. anu aya dina Mega Dutamana Ya hiji. bade ngajugjug pusir daya Amarta Dah. nanging barang ningali kahanap aya anu kokoleaban Beres. bawa ieu Wah, wah. Naon akan Bala, naon? Juragan anu nyirorot, Aya naon ya? Moal reka baso. nyirorot, Reka baso. tina Mega deui itu, Walah. papangihan meureun. Jadi.
Amarwata Suta Bingah Amar Wata Suta Bingah ka kiri-kiri Bingah Amarwata Suta bingah ka kiri-kiri Wis kena tihin pinasti kersah yang widi kersah yang widi Alarasan gening Kakang Gatot Manyu salamat Manyu salamat cenah diancam ku Paman Arjuna bener laras nanging rayi teh bade ka Astina bade nyumponan kana kapal Kangjeng Rama dah ulah numutkeun kacamata politik anjeun dek di alan Jawa rek dipetik pati ku urang-urang Astina paruang ulang sabab aya hiji kolot anu beunang dipercaya di negara Astina yen ieu Astina engke kahareupna bakal dituluykeun ku turunan Abimanyu tak sieun-sieun manehna Abimanyu api-api rek dikawinkeun pada harek dipetik pati di alan Jawa ku jalan lemes lamun daek awas ya laras kaulan eta pamadegan rayi oge walah salamet ageun cepot salamet kaula cepot nuhun agahan nuhun sakitu ge salama abdi tan wawartos ka juragan Gatot Kaca teh eta teh lamun teu ku abdi agan nya nuhun pot sidawala maot sidawala sidawala pae sumuhun ka geleng setum mana we aya geus teh sia doraka ketika wasalin ka adi alah Gusti dulungan sidawala hirup deui alhamdulillah ai bisa weteke salamet agan teh salamet dawala nuhun agan apa teu dipusir dayeuh Amarta di Indra Perhasta aya buta ngamuk ku Wakawik aduh cek abdi oge jangkung gede kulan eta teh rangeteng sihungan hei eta lagi Badung ngamuk nguwak ngawik ai dek ngaluarkeun senjata sadayana atuh da sieun ngabarerang ka jalma-jalma nu teu tua teu dosa sakitu keur lalar liwat ke jalma upami kitu carana kumaha ayo balik ka Amarta jadi pangna ku melayang di awang-awang naon rayi teh penak sareng anu buburuh naon buburuh ngalanyawa kaula cenah urang Astina teh nyeri hate dumeh eta awewe teh ditampi ku rayi jadi rayi anu jadi sasaran manehna muruhan jelema urang nagara Setragana mayit Manyu wabdi urang tewak nu kitu mah nya mundur Abimanyu mundur kade cing hati-hati dawala barengan si Abimanyu lan barengan si Abimanyu saya pindah dia pot lan pindah dia pindah duh naon sia teh mejus sing jeger teuing lan agan meureun nyaho sia gelo panayagan meureun henteu kabeh heueuh aing meureun teka kemot lain pira ku teu karasa cek urang mah palingan rada peureus anjir nepi ka rangeteng gitu eta gan naon ala siungna gan keur pipah lumayan ai pipah teh paragi ngenyot naon ngenyot susu ngejot udun tekedang nganggo pipa yeah
susu mah teh kudu aya nu kieu aya namanya anu pipah mah teu enak Sah sampean ulah Gatot Kaca Gatot Kaca ya ieu lanceukna Abimanyu ya di mana si Abimanyu ayeuna yo Maya anjing Abimanyu jadi goreng patut apaan pieu ti bebeut pipah jeung ngenyot susu ada aneh jelema teh jiga cikur ada mate iya juga jahe nama teh ka akang teh sileng mun dilahirkeunana lain tinu biasa lain tina naon aing tina bujur wah nyeri eta mah Jep jadi bilatungeun sia mah ini geus aing anjing lanceukna Abimanyu sok geura nyawa tapi sing harapan heula Gatot Kaca benar ya di nu lega pindah nah Kang beres rame ieu mah ieu mah pamanisna teh di Ka dieu. dia ya rame nama ka dieu sok sabarkeun ai wani mah mau ngejat aing oge sia ai wani mah sabarkeun beres Kang aing aneh rurupanana euy asa teh parok jeung batur mun sigana percis receh teh bengolan jiga duit kencring sia teh eta Kang sia jiga duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi ada aduh Bapak Bupati Dedi Yun Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu bentelu apaan keur nyamur oh kenyamar matak diikat ge nyumput buni dewek teh dina jublag naonana si Abimanyu sia dewek guruna nah ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak yang disebut eyang yang disebut eyang subur teh nu balik saha sia ngaran eyang subur ai penaikna mah sarua aduh anu pamajikanana 8 ya eta teh kumaha ngaturna heesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe aya 8 kumaha apa nu sia penting mah 2an goblok ya cekekan aing moal lesot deui sia katutup lawang napas sia usiknya osik sia ye anjir wah bisa bisa euy timbanganana hebat euy ya tukang ulin juga namanya unyu we tanaga keur ka dieu dikiteukeun we koe digelakeun tukang uli we tah wit ya woi beda anjir berat euy beda tukang we ya duh berat beratnya heuh woi eta wonya lingas euy tukang uli Letik. lingas teh si goblok woi beres aduh anjing aing beungeut kana tai muning hakan sakalian Nyaan lingas kokodna euy. Uwit. Itu boy nangis ya.
nya teh homo. Weh, ya. Pek, aing mah kagok, pek. Homo dibikeun sia mah. Komo diasongkeun eta. Sia. Komo diasong. Tong boro anu dibikeun aing nu hese dikorobet. Ulang ya, Apa kejadian Pak Kang? Weh, isapnya. Saya digunting. Setan lawan lain setan-setan. lawan setan we. Diabusan pepetasan sia sumur teh wae. Moasieun. Pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh. Ini teh ka inung si lain. Eta sumuna teh. Ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia. Pan beledu. Wah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inung aing maot ku pepetasan. Mama ngantulkeun mah. Lain kabayangkeun we ya. Kabayangkeun we. Medekna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan. Geus rada jero dikenyang pan ngait. Hey. Keur dibayangkeun teh. Jadi ngait di jero. Ngait. Sok sia. Ngala anak kumaha teteh. Babari Cing kumaha ngala anak. naik kana tangka kalapa. Geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang. Tuluy. Ngagajelang si laing. Hei, Pan barang ngagajelang pan kabedol tah. Bujit sia teh bijil keluar. Astagfirullahaladzim, taubat Gusti, maaf. teu kudu capek Kang coba. Alah, teu kudu capek gelut mah kitu we. Sieun-sieunnan. Iya. Coba. Aja bejaan aja. Binatang. Tobat! Banyu. Ulah nun kula. Pot. Lawala. Abdi. Langsung ke pusat daya. Siap.